naon Ugu dari ke orang jempet jem 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 jempet 3 kali jem 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 jempet ya siap Astagfirullahaladzim jempet siapa yang diturutan ayah kumaha cenah hayang gitu atuh kabeh jempet aing dewek erek pidato erek kaul kamu ngajak jempet rek minta lagu jempet tong aya serangan jempet Assalamualaikum deui ibu-ibu bapak-bapak dan namanya kesalahan teknis ayeuna abdi bade kaul ka putrana Bapak Dadang anu enjing bade di istrenan bade di lapangan bade didahulukeun atuh dina wangi ieu Kang Cepot bade kaul bade ulangan gitu dah manganyakeun dina lagu Wangsit Siwang punten dapat tenis sekali ini Kang Cepot bade di lagu Wangsit Siliwangi gerah naon itu kebaredogannya naon masalahna naon dewek kebaredogan heuh naon masalahna Kang dewek teu kadenge selain teu kadenge naon dewek bete mental lagu ongko kita apang kuring serere di jempe nampak deui wae saha tadi kita jempe sote ayeuna mah mental lagu mental bere lagu lagu mental lagu siang luwem naon deui atuh Ye dengekeun naon aing mental lagu Wangsit Siliwangi di pangkatan kurebab cekenang teh tumpak cegong ada cegong oh ngarep oh saron ning saron hiji nek saron dua nek cucukana lon pling plang oh hayangna gitu akang teh cucukana mah gitu oh akang teh hayangna gitu tata dia mencari akang terus suka demu oh sarap ning nong ning panggil sarap tadi akang teh kalai gitu oh iya tidak ayah kalau rebabul itu pasihan atuh para rodo teuing aing mah babkeun dopewe so mulai dudungan paling guguran nah gong saron neng nah saron dua ning kabeh teh bonek blang genting gampang dok titri sukses lagu Wangsit Siliwangi itu gitu mata astagfirullah
sukses di mana boring setiap betul. Kayak di barang itu. Awas lain sarjana wae jadi sarjana KB. Naon kuring Berarti di SDSI Sekolah Tinggi Indonesia Bandung akhirnya diganti jadi ISBI. di Istana Biru. Ayo nama. Kades ya ini teh kusuk ISIS. Naon isi teh? ISIS ulah gitu ISIS. Cok, mete lagu, cok. Mana Masih di lagi cok. Cok, lagu cok. Cok, ya. Nah, gitu. Apa nih? Kawas gelo bagi sorangan. Kita melan kabeh. Oh bareng. Bareng ke gamelan astagfirullahaladzim. Punten Pokoknya tadi barengkeun. punten panadang aduh itu ada saliwang samare. Cing atuh nu bener ayeuna mah baban pangkatan hayang lagu wang Siliwangi. Oh, cing sok. Cing atuh. Jaipongan. Sok hayang wang Siliwangi lagu sok lagu. Nah. Tuh. Gituan aing jaipongan. Awak jaipongan. Jaipongan ciri khas juga lah bisa sama pokok juga eser bocok ayo wae geus gituan teh karang tepokeun tepokeun aing teh geus gituan tepokeun mesti boleh Aisyah rek naon tadi ngalikeun eta rek ngaruang imah batur teh barina dilain tepokeun tutur aing serba salah geus sia kamu kenang asli tuturkeun Pak Tongping Kang gimana dituturkeun teh kaya kumaha aing si cepot udah bisa Sian ada orang asal balik lagi dan khususnya aku kenang aduh aing mah aya nu kenang tuturkeun kenang tuturkeun kenang
Turun kenang kagok bisa ayo kayang aku ngasih cepotnya. Astagfirullahaladzim naon ente astagfirullahaladzim naon deui aya nu kurang eta kenang atuh surup teh maksudna kumaha ieu teh kenang atuh surup surupkeun ya surupkeun tadi lieur pokoknya mesti cepat teh begitu cepet ieu teh buat naon hayangna tuh cepet teh Pak besok mah tong dibawa cepet lieur pokoknya eta boleh kenang genjering mah mana eta ieu teh bodrek itu bodrek kita lagi kenang dan mau naon eta obat mah ieu teh balik aing hayangna kumaha sih yang lain dituturkeun lain ieu lain kudu sawah dua si cepot pasti aya pamawana ya pimpinan tong dibawa deui besok mah cepet aya pimpinanana ieu pasti pimpinan naon si Aib bodas si pimpinanana saha pimpinanana pasti numpang gorengna di panayogan ieu pimpinan eta saha cepot maksudna ka saha maneh adieu siapa hareup adieu hareup maksudna naon kahareup teh naon urang mah salah urang mah teu tadi nuntut maneh ya hayang naon teh ah nyeri hati sebagai pimpinan non daerah di itu gimana itu kurang diangkat tadi maneh buka hate lain buka hati nyeri hati teh hayang naon sebenarnya lagu geus jempe salah kurang kumaha teh kurang kumaha ieu teh teh enggak teh bener ge hayang naon hah bola kan ngomong seberapa kalau dari pembalap berapa sudah suruh juga ikan paus gitu nah ini kan paus kita untuk menghiji saya maneh untuk naon kumaha hareup dia main ke hareup sakieu mah untuk abdi mah sami cureuleuk cureuleuk tuh dari mesin naon lain akan teh hayangna naon sih aya si Ohang kana ka dieu teh main teh ini atuh sebenarnya kamana karep aya akan teh hayangna naon dituturkeun lain ngomong heula ya ya padadang ke macan sing kuring jalan bila tanya teh artis sanes kita artis mah akang lu artis manis ya teh banyak artis tuh boga bensin sia artis acara apa nanti sampai ke padadang nah itu padadang abis teh ngajak tebi makin si Aep biasanya itu parna si Ohang teu ah sudah ngomong cuma bisa tadi si Aep awas ya lamun disawer Pak Aing dipaok sahabat main nyawer tadi ngomong abis cewek tegas ngomong padadang kalau kasupingan bintang tamu namanya teh Aep gosong aduh aing mah gosong teh naon atuh baheula pan maneh ngiluan itu di TV geuning gosong heula oh eta mah sanes gosong atuh kaling geus enak deh geus sabura we mau aing ngibur heula ngibur kumaha ane pasti boga pangan bisa nyanyi naon nyanyi urang mah teu bisa nyanyi bisa nyanyi naon atuh nyanyian akang apa lagu ieu lagu budak apa anu ayo lomba gini dong batin-batian ulah kita pakai bukurin ulah eta mah ada sekali nanya nyanyi lagu budak apa lagu band budak dewek apa laguna anak si Ahmad Danis naon kumaha Ahmad Danis ini kan apa pasti lagu naon aku bukanlah supermarket. Nah, dari supermarket ke superman. Balik lagi sekali mana dari supermarket atuh.
nyanyikan kemana? Hah? Nyanyikan lagu pimpinan bisa nyanyi lagu eta aing sujud mana bener pimpinan. Nah, Aing mah hese. lagu budak enak lagu budak naon? Lagu budak. Naon? Kupuri gitu. Bangun tidur ku terus mandi mana mau pakai sabun. Cedewek. Mana cedewek pakai sabun? Pakai sabun. Aya mana kumaha mana? Bangun tidur ku terus mandi. Eta ceuk Kurang. cedewek Pakai sabun. pakai sabun eta ceuk dewek. Mana? Waduh, aing bangun tidur ku terus mandi. Iya eta ceuk mana? Oh. Ceuk dewek. Ku sabun. Pakai sabun. Oh, jadi dewek pakai sabun. Gitu. Jadi pakai sabun. Acar. Pakai heula sedeh. Apa ieu bangun tidur lagi acar. Acar. Tidur kene. Baik nyuruhnya. Bangun tidur ku terus mandi. Pakai sabun. Enggak lupa menggosok gigi. Pakai sabun. Palingan saya kehutu hiji atau punya pakai sabun gosok gigi. Iya kan ngomongnya kan pakai sabun. Apa aing gosok gigi malah lain beda deui. Naon? Pakai odol. Jadi Pakai odol. pakai odol. Bangun tidur ku terus mandi. Pakai odol. Pakai sabun. Siapa pakai odol? Apa nu kayak itu pakai sabun? Hiji pakai sabun. Bangun tidur ku terus mandi. Nuka hiji pakai sabun. Pakai luka hiji. Langsung pakai sabun. Pakai sabun. Langsung pakai sabun. Bangun tidur ku terus mandi. Langsung pakai sabun. Coba pakai langsung. Aduh, ya salah wae. Lain salah wae teman. Bangun tidur cekuring teh ku terus mandi. Pakai sabun, geus. Gus, oke, langsung. Bangun tidur ku terus mandi. Pakai sabun, gus. Coba pakai. Bingung nih, dia. Dan mau cekuran teh bangun tidur ku terus mandi. Tuh pakai geus, tuh pakai langsung, tuh pakai heuh. Pokoknya apa pokoknya mana yang nongkrong jadi itu. Sabun, gus. Bangun tidur terus mandi. Itu pakai naon, itu pakai sabun. Saya teh kayak mana pakai kelas ya dewe, saya teh kurang teh. Nah, mana perintahnya sih bener. Ini sabun, kan? Iya. Gitu kan? Bangun tidur ku terus mandi pakai sabun. Nah itu tuh jelas. Bangun tidur ku terus mandi Pakai sabun. tidak lupa menggosok gigi. Pakai odol. Nah, ini kan teh bohong deui urangnya jadi ada mani. Mending itu teh habis mandi ku tolong ibu Pakai odol. hidung mana digosok ku odol. Kan di bejaan. Oh jawabannya sih. Habis mandi ku tolong ibu. Hah? Ayo sih. Membersihkan tempat tidurku. Pakai odol. Saingan sedih kasur mana ku odol sedih pernah deui. Membersihkan pacilingan. Aing mana mah sing bener. Besok Bangun tidur ku terus mandi. pakai sabun. Tak lupa menggosok gigi. Pakai odol. Nori aing odol. Membersihkan tempat tidurku. Gitu teh. Mana jagoan pot. Kurang pohon dadak kurang tadi. Sudah teh moal ditana kurang mah. Geus pake odol tapi cenah nyawer. Wah aing. Sok dari Kudu pake naon deui nya. Sangka disawer ya kira-kira. Geus ngapura we da aing kuring mah da. Lain naon hayang ngangkat akang tadi paling naon akang teh apel. Tah geuning. Tah geuning. Poe sawer ka abi kan cepot teh. Nah, kertas unggul sport. Sport kertas unggul. Alhamdulillah. Bae teh kan. Kertas ya alhamdulillah. Itu ketempo ini mah. Dia ketempo. Udah tuh. Coba. Pasah itu pasah. Pak RT. Pak RT ini. Pak RT. Pak RT
RT kade ya, Pak RT bagagaba. Ngiluan perbakin. Ngiluan perbakin kade. Iya, serta sasama receh apa? Benar naon. Nah. Itu balik deui, balik deui. Balik kereta aja. Balik kereta Pak RT. Nyakeun bae nu dipek dibikeun mah kira-kira na. Siapa daeng itu cenah. Alhamdulillah. Jojok Allah khairan kusiro. Alhamdulillah. Moga-moga kasaena teh sing janten. Oke subuh cenah pot. Pan tapi ka jam 1. Aduh. Asik. Aduh. Si awas. Paneh mah mau bisa mawas yang kena beureup ka ditu sia. Ka ditu. Akang buka tong. Lain moal mau dibuka. 5. Angka 5. Naon saja. Aing mah ting 2, ting 3 gitu. Bang dibuka euy. Tong dibuka ngerakeun 50 itu. Aya agak hiji 2 kilo 4 5 genep 7 aya kana 20 kurang sabaraha hewan. 50.000 ku 20 kurang. 1.000 kurang. Sesana aing sing boba. Oh, mau katunggal. Dan Pak RT nyawe Pak RT atur nuhun jajak Allah khairan kasiran moga kasayan teh sing dibalas ku sasaha. Amin. Sing jadi amal ka saya. Amin. Dan moal mungkin dibalas dibayar duit paloh moal. Oh, Tapi usaha we syariatna ku jelemahnya rezeki ya Allah. Jajak Pak RT, can Pak RW, can Pak RW, can Bapak Hajar. Pak RT atau sepanjang Pak RW itu. Pak RW malu tinggi tingkatan kayak kayaknya Pak RW di dia. Aya. Mana? Mana? Bukan Ciamis. Oh, masih Ciamis. Sawer tuh mereka dia tuh Ciamis tadi lah. Ya kan nyampur akangnya. Nah, ada kudu tengah hampura. Hampura tadi bisi. Ayo orang Sunda mah tuh orang hampura tuh. Banyak gue sambung dari tongek ya tuh. Megelnya kesah. Tuh loh. Alah. Bangga. Dasar gitu. Iya, setengah modal. Naon? Tadi coba telepon ke Hampura, Hampura. Ayo pasep. Oh, nuhun lagi. Bangga. Gitu. Kata mana yang ngomong naon tadi? Bukan asik tau dengerin penonton. Laras? Tuh si Ido, cenah. Weh, comel. Oh. Si Aep, temen Eva. Alhamdulillah orang ngasih dawala kali gitu. Benar sobat saya. Eling-eling mangka eling kumingkang di bumi alam karena wayangan mereka gataya panawasa lamun kasasar lampah nafsu mata kaduhung pada nanu katempuhan lagu naon ada wala pupuh eta teh naon pupuh teh baheula masuk diajarkeun di sekolah-sekolah teuing enak mah guruna ge teuing bisa leuting teu enak mah diajar pupuh teh mohon tadi gitu kasih gare Reng kadere kan anjing siapa tanah naon cara siapa anjing kagok kena heuceun cing atuh cai sia teh gare wah menta aku akan hajat kadere Mana di mana anak kambing saya ada di bukit indah berbunga kau mengajak aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang kalau berjalan rok ame-ame belalang kupu-kupu untuk biar rame pagi-pagi minum susu sayang
menghias angka satu nusa satu bangsa satu aku sayang ibu dua juga sayang ayah dengarkanlah aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi buruk sekali takut berakibat buruk pula baginya kekasihku yang tercinta cinta karet cinta sampai lemeng cinta karet selalu bergoyang domreng goyang domreng goyang domreng goyang domreng kita bapak dadang paling gantengnya pacarku tak cemu-cemu aku memandangmu tidak impenan geni sakit udah naik lalaki rahet hatena Eta lagu nu bukan antai itu siakan sabaraha judul eta lagu lain hari mana nyanyi merekpok kata sebuah lagu lain hari mana keberes lagu ge aing mah bisa nyanyi gitu anjing teh hei ade temenang nyanyi Dewi zaman Firaun temenang dasar nyanyi mah tuh salah tuh tapi cinta mah wah urang mah da tuh bisa nyanyi urang mah sebenarnya mah bisa nate blues aduh kumaha blues teh blues aku lo bapak satar urang gitu los atuh rek lagu dungdak urang bisa dangdut lagu sop Sunda bisa pop Sunda sok Sunda urang mah lagu dangdut ABC 2 kopi hitamnya 2 mochaccinonya 2 semuanya kahayang panaya gaji kamana wae sama sing bener nyanyi urang pop Sunda bisa pop Sunda ulah calir janji kamu deui aya niat maling pipi siapa ngaruh sampai kulit ku kepikiran rore ret pew kopi kapalingan kopi kapal api satu lagi amana wae segala itu kapalingan kopi kapal soa diajar nyanyi cing bener rek diajar sok anjing hei pakai anjing mana tuh kasar mana mah era ke budak tinggali punya anjing wae kasar gemerang kata sok lah kurang diajar nyanyi dari itu nah mau jangan dedah teuing anjing kebelang jenayah tolong kami cicing heula dengan teuing benar dedah teuing areng laki raheut hati yo tawang tulang hilangan sok asa tutung jajan tutung kepatahan turutan sok dadah teuing tukang tarik
teuing atuh gimana kota tuh pugu lemas tahu ada kucing katinca tarik teuing suarana tarik teuing Bapak Dadang jika hayang di saya Ci dan baik saya rezeki nama tuh ya aja besok terus dia naon dia pan ngomong lah kakak lain gitu nya Bapak RT di anu bager lain Aisyah di sorona di jantunan orang tuh nah salah lain hese memakan anu kieu mah praheut hatena kurang kahanap hatena antena lain antena hatena jadi kana antena itu mana bukan orang antena ngomong TV kurang anak kurang rendah atuh hatena bisa lagi bener sih jangan jadi ya bapak kadio palurah tadi dari bapakmu pasti jadi ibu balik tangannya jangan sebagai piatur pak kita di aja si abdi pak wah di mana pusing terbaik bodok parung bongan kurung parung bodok geloga anak sorangan di hampurah bapak yang kadek tadi waktu gererei waktu diajar kudu bisa naon ngabedakeun tah ayeuna urang diajar kudu bisa nempatkeun si lain rek diajar ke bapak rek ditanya urang tanya jawab baheula mah cerdas cermas ayeuna mah urang kuis asik anjing kuis maka anjing wae naon kuis teh eta bukna bodas kuis aduh salah aya kuis bolen hui aya bolen aduh salah deui wae aya ikan hui hiu waduh ada ikan hui kalau ada ikan hui di laut garam habis deh hiu sebenarnya anak hiu setegali siapa rek bapak siapa yang nanya ke cepot lah menta Purwakarti basa anu aya misi ka nagara siapa PT pada dikupikeun PT juga nilainya gede di sawer 100.000 Purwakarti basa bismillahirrahmanirrahim bismillah RT ditalangke tara hese membuka gawe rakyat kompak di salah kita matak segala nyampah
RK perceka jeung ngajaga ngariksa malah aman jeung sentosa. Lurah teu mewah malah rumah tak betah pangeusi imah. Sama tukang ngajaga rumah jaga kurang tamal karena kebutuhan rakyat sok menunggu hajat pacamat ngarasakeun hanya. Bupati Tariki Suti jeung ati-ati ngabdikeun diri kana di malah subur abdi-abdi. Gubernur minta akur jeung batur sakasur, akur jeung batur sadapur, akur jeung batur sadembur, malah subur pangeusi lembur. Presiden tinggal hengen nungguan rakyatnya panen asal kanagara jeung bangsa tua teh boga pikir anu paden 5.000 gede PRT tadi dia ya Pak Lurah itu subik aja gaca dia tuh orang bahasanya dawala misi balewatangan siapa sanajan jajagoanan leungeun dua di talian diiring jadi sakitan jadi eusi pangguian sanajan pada ngiringan moal tobat di milik kapareng ngerang lamun teu tobat serangan 4.000 kene baik 5.000 garing misi papasten siap disinilah disitulah ini dikuncung karena pulau sirahna lebih kabullah geus takdir ti Gusti Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah tukangna innalillahi wa inna ilaihi rajiun pan banyak doraka tuh Pak innalillahi wa inna ilaihi rajiun kemana Pak baik beuteuna 15.000 mobil gede-gede turin cuma aing teh aji bongkar bungsu bapak mau pilih kasih cepot kepanjangan naon ti BP7 siap Pak panjangan BP7 panjangan BP7 teh bapak pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan nah siap ayah sok unit gawe unit subuh unit balik nanti anggarnya mana sakitu mikir beres balik 100 ya ditagok-tagok dawala siapa 7S asih bisa nih Pak es mampu es konelo lain cicing 7S nyaeta subuh supak supados salira sehat. Oh jadi mana mau olahraga? Nya futsal abi mah Pak. Tahu futsal deh. Hah? Futsal nya cuk. Mun dino eta dina bangsa. Kalau futsal deh. Ya, 100 pokoknya. Bisa uting bapak nilai itu 100. Garing KUD. Kolor unyil dek Pak. Potong sia 1.000. Cing sekali di garing GBHN naon? Gaji bea hutang nombok Pak. Potong deui 10.000. Cing dipotong terus kumaha teh. Ya sia murid salah wae tuh. Cepot, gimana? SD, abi bisa apa SD? Mau selain SD, sekolah dangdut. Potong deh, Pak, potong deh 1.000. Anjing, dipotongan wae. Dangdut salah wae, siap. Ayeuna urang kana kesenian ditanya Bapak. Asik, kana kesenian, yes. Now pakai jangan mau berpacul belakang merah lain berpacul siapa berpacul siapa dari ke siapa rambut siapa 5 Pak kepala ya Pak 5 beda Pak tambahan Pak salapan kita nama tambahan
Agustus 45. Ah, siapa itu? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Hari merdeka tetap merdeka. Tetap siap potong siapa yang kita mah potong mana mungkin potong menghurian kolos mana siapa gamala sabar anu 10 pak dengerin bisa pak dari Sabang sampai Merauke. Nah, Syah. Lain gitu. Bohong. Dari Sabang sampai Merauke. Salah sekali. Dari yakin. Eta. Nilainya kaigin, Pak. Nilainya dioper kasih cepot 50, kasih gawala skalawe. Saya garek sabar anu sabar apa-apa. Dengekeun sia. Anjing lagun ada. Matak sia teh teu jago main tanah batur 7 salapan dan saparapat. Ubah. Sabar garek sakilo. Aduh, banyak lagu mau 1 kilo. Minta sabar enggak? So, kalian minta sabar enggak? Sabar apa? Dengekeun. Anjing. Aku nanti kan. Sok, sabar apa? Aku nanti. Cari. Siapa mau minta nanti coba. 30 nota. Aku tak masalah lagu dekat titik. Dengekeun. Nunang ninang ning nunang nonang. Kurang 30 mah. Karek kok kedalapan. Besok. Nunang ninang ning nunang nonang. Neonang ayah bisa pulang paling bang itu. Potong deh si garek dekeun garek nonang ninang ning nonang noninang nonang ninang gitu garek nyaho nu kitu mah urang mah laguna pasti nu kitu dengekeun deui Pak nonang ninang ning nonang noninang begadang jangan pulang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau sama sepia. Salah anjing salah nonang ninang ning nonang noninang teu aya deui mika cinta ipal anjing anjeun sedek dipotong deui sagarek dengekeun ninang ninang ning nonang noninang potret manehna nu katambah minggu kamari di figuran disimpen di hati
ngarepnya itu lain Aisyah makanan ngaruksak bisa ngarep geus ayeuna urang tembok nilainya si cepot 1.750 si dawala 8.000 si garing min 70.000 anjing lompat tuh jadi balik mayar aku ngiwan kuwi saya mah kurma tadi ikut hadir pas aja tukang ojek goblok teh dosen si tukang ojek anjing teh goblok pas ya pas aku mah Aisyah urang teh diharap di permanaman ka pamoyanan seberapa manehna teh ka muhajat cing teh ka apa dadang 50.000 jadi cerai naik betul berecik goreng anjing teh motor teh naik barang nepi ka dieu pasih mama bekain anjing teh lain mah kunaon pan dari janji sabaraha 50.000 dibayar sawe ya heuh pasti ngambek pan janjina ge 50.000 atuh sia dibayar salawe ngambek sasaha oge apaan tukang ojek namilu atuh setengah elang jeung aing pan sarua numpak goblok desa coba lamun ojek hungkul mah aing 50.000 mayar Aisyah rek motor rek dibawa ku saha teu aing urang mah tanggung jawab pokona mah tukang ojek goblok we ku aing teh kahayang aing mah aing kana motor tukang ojek lempang nuturkeun aing ngabangsakeun batur kahayang aing kitu ajak pasewa si anjing eta masa ada di jeung tukang apotek urang pasti ya goblok lah tukang apotek anjing teh obat masalah urang teh meuli obat budak urang gering ya bener meuli obat barang ka imah obat sirup obat anjing ieu tukang apotek pipasnya balik deui aing ka tukang apotek naon tah obat teh ngadorweksakeun nyiksa ka aing saku naon ngariweukeun aing nah make jeung ngariweukeun tah baca dina tulisanna tutuplah foto ini dengan rapat kudu nutup foto we aing kudu rapat jeung RT goblok banget maksudna malah sing rapat maksudna mah nutupan botol sing rapet kayak apa saya nu asuh wah eta salah nulisna tutuplah dengan rapat aing bapak kudu ngahoda deui meuli aqua meuli konsumsi keur rapat pirang nutup motor salah eta masalah pengertian salah pengertian si lain salah rapat di dinya teh sing rapet model baheula pan dewe ge sarua kitu meuli naon tah obat kuat masa dewe disebut buntu oh disebut buntu tunggu cek dokter teh gigi tekan lain bujur gigi tekanannya ari teh kudu nama buntu ditekan lain bohong ditekan ada cabut lagi ditekan beda-beda nah daya nah dongeng nyeri buntu mah orang pasti baheula kitu enggak kumaha urang teh pan si bapaknya teh jadi buntu trek kering betul bapak ka rumah sakit bapak rek disebut buntu jadi buntu aduh diatur kering teh kana motor bebek barang geus nepi dirinya tah di master sup we bapak teh ka jero urang teh cicing we di luar sampai heula kareng pak waduh mati anjing teh urang teh bolang di rumah sakit teu lila teh bapak teh keluar deui naon nah pak teu lila eta kuntuna geus dicabut pasti tanya teh itu mah kareng sama dokter gigi efek dokter giri salah maca si bapak teh pak di sini mah bukan dokter gigi tapi dokter giri eta si bapak keur nyeri buntu balik-balik sebenarnya saya lagi sakit giri pak saya pengen cabut giri gitu karena tukang cabut gigi padahal dokter giri si bapak masalah maca gitu dokter giri mikir ada mau pulangan dicabut deui sok tuh itu aja
Mungkin bapak yang sakit deknya. Lain kuantal wasaki bapak. Jam 12 aja. Suara motor nih. Ya, langsung berbayar gitu. Woi, manusia. Anjing kayak Tarsan. Gusti. 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 Gareng. Atuh, ayah penjahit tuh. Penjahit jangan. Gareng. Acing nah hati saya tiris. Gareng. Jadi ngeraki gareng. Nah hati saya. Gareng. Aduh anjing. Salah apa masa? Aduh. Iya pamajikan kebalik gue. Kurang teh pamajikannya didikan rumah teh makin sok. Dari kewan ku minyak tanah beut anjing teh. Gareng. Habis yang gareng. Gusti ngerakeun si gareng. Sudah ibu-ibu. Si anu Kenapa pakai long dress? Pakai rok jilbab putih lambang kesuksesan kesucian guys kemana taruh cigareng jilbab belang guys gareng Ini nanya terus ketemu orang uyup ayat so teguran dari pengawan so pasti ke rumah wadah jauh tuh rumah wadah tuh mungkin pasti ke rumah motor lebih jauh kurang ke gegetret indung pamajikan. Hei siap.
Makhluk barangnya kieu Sarua nih makhluk barangnya aneh bin ajaib aneh bin Sumarna Gemot lain barangnya ada mah arane Sabar. Kau laris nanya. Abdi bari ngajawab. Alusa. Kau laris nanya anu disebut negara mana? Ori negara Surabaya. Surabaya. Balik. Purwakarta Gusti. Purwakarta. Lain siap. Negara mata di mana? Di bejaan ya ini cik. Nanya kena mata di mana? Mau lari karena negara mana? Oh, bade naon ka mata? Bade naon ka mata? Bade aya karya kina ka mata sia teh anjing. Aya nu kasar euy ngomongna euy. Tungguin patutnya dah. Paula ngahajar yang datang ke negara Marta teh nyaeta rek Malaspati. Malaspati naon? Malaspati maotna Bapak Raja Kaula. Jadi asaha Malaspati teh? Belum bodi ke saya. Saudara, berenang untuk di PRT. Tapi kok oke. Waktu kacanya di payun, bisa berlipat. Udah. Abdi mah parantos ningali Pak Cepu, ningali Ismail, ayah. Facebook di email. Ayo. Tidak bungkel, dibuka. Tidak Yahoo, ayah. Penjahat nanti nyeta si Gagat. Yahoo dedekung cekokong, dah eta. Bener deh. Aku pada dimpai hati si Gatot Kaca anaknya si Arya Brata. Brata naon tuh? Brata Sena. Si berekin udara. Ya pasti yang jahat kan. Kaula bakal Malaspati karena mautna Bapak Raja Kaula nyata kasih Gatot Kaca adina si Arya Bima. Putrana. Woi, salah. Anaknya. Sana nih, Arya Brata. Akan buat bisa grup. Manehnya ho anu ngaranna Gatot Kaca. Aing Gatot Kaca. Bisa hafal aing Gatot Kaca. Enak itu kacau benak itu. Sabar di kamar. Jika mau DP minum, BPM no. Gaya, budaya memakai rok itu. Ayo mau onangan pokok. Kaset Gatot Kaca tinggal mau jam-jam sih. Tiga manuk jajan.
Jika mampu itu udah main deh. Tuh kok, ayah recan, mesti ayah nanti, ayah jangan. Ayah badongan sih. Ayah badong. Oh, abi apa dong? Bagong. Iya, gatot kaca ini sono kaca tuh mana pasti bunuh diri. Bunuh diri. Bunuh diri. Ulah sama kalian ya, Allah bakal dicakar rasa deh. Ayo maju nih. Ayo. What is your name? Yes. Nanti bisa dengan lo. What is your name? No. Yeah. Where is the toilet? Where is it? Yeah. Bahasa Inggris dengan hawan siya. What is your name? Yes, I do. Here you are. Where do you come from? Iya, from. I want to fight with you. Yes. Because you killed my father. I want to revenge for you. Yes, please. Lagi semua ya. Dengan kecap. Nyata. Left. Dengan tu. Right. Left hand. Yes, I siap. Jadi lingas dari. Acadik. Siap. Malah gede itu kan sembuh. Baik. Iya, masih. Berat toh. Kan. Aduh. Ayo sih. Oh, selalu. Lawan. Kiri goblok.
Macam-macam saja. Kumaha jawab kapuri. Saha dari mana di mana? Ah, kumaha ya? Gerak paranjakeun jam pepe. Bisi anjing ka kuburan. Ya kuburan di mana? Kuburan kamu? Kuburan keluarga? Atau kuburan wakaf? Kuburan Cina gitu. Kuburan Cina? Atau namun kuburan jalan asa meter, ayana 500.000. Namun anu 50.000 sukunya nolol. Kita naik kalau naik lawar ke kuburan. Lawar ke kapling. Sama bayar nama geus zaman. Bukan ini kita dua geus di kuburan. Mana ya? Awas manu gue isian mah tahu kau tahu. Maju. Jadi keluar. Sok-sok atuh. Asia kabina-bina deh. Hayang sukses. Di sudut kanan ada Wangkus ya, siap pertandingan. Yo, mulai. Ya, pertandingan dulu ya. Siap, mulai. Baik, dari ya. Sebenarnya para petinju lagi pemanasan dulu sudah kita lihat. Kedua petinju awas, saling berpelukan ya.
Saling spesialis ini, awas. Ronde 2 istirahat dulu. Ya, lagi. Oke, selanjutnya lihat garing. Wah, tertengah garing. Wah, garing tidak melawan di sini dan malas sekali garing 2 kali. Teng. Licik anjing. Hari aing ditenggelan teu teng-teng hari neukeun aing gara sekali ditengkeun goblok pasti teh. Teng deui ayo. Teng. Terus bilang ini waktunya teng. Setan. Dasar masih goblok. Ente ada waktunya geus sakieu deui. Hari aing neukeun sekali geus teng-teng nanti aing mau ditengkeun goblok. Anjing capek goblok. Lebih kata karasan jarek. Bener Gusti. Kunaon aku Rek, si sadare. bujur teh kasih rek patut. Sakit total. Saya sering playboy banget. Wah aing rek dibalakeun. Biji kuatir aja. Terus si garing nuhun sak. Iya garing. Ada kerok sudah sih Ayo, mana nak keros? Ayo lu ada catur di kantor mereka itu. Lu berat tak gering terus akan terus. Hari kemana naik? Gerak. Bisa kepijeun. Apa kan? Luas. Nah, ya Can ke bawah kan. Nah, sok. Nah, udah coba. Siapa mah sakti sekali bawa langsung cobrok kata. Lu bener kan terus alungkeun. Nah, keren. Awas akang tadi mutilasi teh ieu. Keren heula tuh. Wow. Ayunan. Wow. Bajuna jemput. Dah. Kuluna rek di opor. Ini ada domba.
perangan dia nya baru paham. Iya si sonda si iya. Iya dong maaf jalur ikan. Pokoknya lah. Tinggal kasih ngaceng ikan. Jalur atau itu gitu mah. Di lain. Si Pak. Bekileutik suara dong. Lain dong maaf bisa ngomong. Kamu bisa bicara? Kayaknya bisa. Tapi nggak jawab. Lain bisa jawab. Ayo mah bisa ngomong. Tidak. Ayo, ya dan apa punya sayangnya. Aduh. Mau ikan domba itu. Aduh. Nyanyi Saya si Supri. Si Supri disaing panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan halaman perayaan ibu. Alhamdulillah. Sumping di DT ya dulu makan Darul Tauhid. Sekarang jadi 2 teteh aja ya. Biasanya kalau kehajatan itu suka tausiah, tapi sekarang mah tahu Sumedang aja. Sedikit aja akan kau ikut mendoakan kepada calon mempelai buat besok yang akan menikah ya. Semoga lutut lalu ya. Semoga menjadi istri yang soleha, taat kepada suaminya, tetehnya. Semoga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Betul tidak ibu? Betul. Alhamdulillah. Jemaah, oh jemaah, tahu lemang. Ya sedikit aja, aman coba segitu ya ikut itu aja. Tapi ya sedikit aja menjadi contoh tauladan, semoga jadi contoh ya ibu. Betul tidak ibu? Coba pikiran sama ibu sekarang. Sedang berdiri di rumah sakit ibunya ada kursi, ada bapak-bapak gendut di kursi. Tiba-tiba ada ibu-ibu hamil datang kicri. Berdiri di depan si bapak yang duduk itu, bapak-bapak gendut. Lalu nanya ke ibu itu yang hamil, ibu sedang hamil, betul berapa bulan ibu? 8 bulan, subhanallah. Ibu silakan duduk, kasihan bayinya ibu. Enak atau enak ibu? Enak. Senang atau sebel? Alhamdulillah. Ya kelakuan seperti itu ya bapak-bapak itu sangat baik hatinya meskipun jelek mukanya ya. Tapi ada lagi contohnya, kemudian ada bapak-bapak ganteng duduk pakai dasi di kursi, tiba-tiba datang ibu-ibu hamil, kicrik-kicrik cek gigirannya. Lalu nanya, ibu sedang apa ini? Sedang hamil berapa bulan ibu? 8 bulan. Oh ibu, semoga selamat ya bu. Tapi tidak memberikan duduk ya, hari-hari aja di sini sambil tumpang tali, sambil tumpang kaki, kadang-kadang mau duduk.
kadang-kadang mau udut, padahal dia mukanya kasep, pakai ini, pakai dasi, tapi hatinya tidak mencerminkan yang baik. Seneng atau sebal itu? Enak atau enak? Alhamdulillah. Jadi, karena Tuhan itu menilai manusia itu tidak dari muka, pangkat, tahta, dan jabatan ibu, tapi dari kebersihan hatinya. Semoga ibu semua bersih hatinya ibu ya. Jagalah hati ibu ya bu ya. Betul tidak Bapak Ustaz? Bapak Hajar kok tidak nyawer kepada saya? Saya Ustaz datang di sawer atau barang bersih. Kalau Aat selama itu selalu di sawer, tapi di sini enggak ya? Kalau gitu ya, Aat sebenarnya ikhlas datang ke sini itu tidak memungut bayaran demi Allah. Kalau gitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tidak ibu? Betul. Karena ibu, alhamdulillah. Aduh, ya rupa-rupa aduh, Haji Dahro aya ieu. Lihat tadi kan sadar kan? Eta siapa saya bersatang? Atau tadi Ayo kita nyawer. Salah panggung. Oh, subhanallah. Ampun. Balik kau, Kayaknya kau. amin. Demi Allah kau, nanti di lamparan dunia. Kaulah makan malas pati karena mautna bapak raja kaulah. Coba temennya jelek malas pati rasa harapan kaulah. Iya. Yes.
kabrak. Cobaan maksud ngerek jahat aku kau lama kali. Ya. Sak. Ya Prabu Jaya Sakti dicangkal aku Gatot Kaca atur masih patut tuh makan itu. Iya.